Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa an yakuna qad qataraba ajaluhum fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Wallahu a'lamu bimuradi. Awalam menatalan oranana yang zurun ningali kalawan mata hati ya kufar Mekah, yana mikir-mikir kalawan mata hati ing dalam karatonmu kitu geus karajaan sakeh langit lan bumi. Wa fi ma khalaqallahu lan ing dalam barang kang ngadamel sapa Allah min syai' nyatana saking suwiji-wiji. Bayanun lima yaiku mertalakeun kadue emak payas tadi lubi ala qudrati sani'ihi wa wahdaniyati. Maka enta hingga dalilan yakupar makabi kalawan syek ingat kawasan wong kang ngadamel ing syek lan sifat tunggale sani. Wafian lan ing dalam satuhune kalakuan nay annahu tegese satuhune kalakuan asa ayaku iku menawa payentana kalakuan kada qataraba iku tembet parak korubat tegese parak ajaluhum opo ajale kufar bak fayamutu maka mati ya kufar maka kufaran hala pirangkan kafir ayasiru ilal dar mbaka dadi ya kufar bekah iku baring neraka fayubadiru ilal iman maka yang tahgura-giru atau kekebatan ya kufar mekah maring iman maka kalawan di caritaan ba'da dalam sausada Al-Quran Al-Quran tegese Quran yu'minuna ngimankeun ya kufar Mekah may yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wallahu a'lamu bimaradi utai sapa maniku nyasarkeun sapa Allah ing man falaha dialah maka orang akan nuduhkeun iku maujud kadue man lan ninggal ya Allah ing man bil ya iwan nuni kalawan nganggo iya lan nun wa yadharu wa nadharu ma'ruf isum martadara fa istinafan la istinaf wal jazmi afan lan sumartane jazam dan atau paken ala mahalim ma ingat semahal ma ba'dal fa ing dalam susana fa fi tughyanihim ing dalam lacute ahli Makkah ya'mahun narima ya'mahun mudar mider iya kufar Makkah ya taraddu da tegese mudar mider ya kufar Makkah tahayyuran bingung atau karena arah bingung
masih keneh nyaritakeun seputar bangkawarahna kufar Mekah. Jol Kangjeng Nabi nu sakitu al-amin Kangjeng Nabi teu pernah bohong, teu pernah nipu. Ditunggu-tunggu ku urang Mekah kedatangan Kangjeng. Jol Kangjeng teh teu percaya. Bangkawarah. Begitu Kangjeng Nabi diberi wahyu Al-Quranul Karim, dibacakan ke kupar-kupar Mekah, ke bangkawarahan kupar Mekah, endahan ngelawan ke Kangjeng Nabi, malah merangan ke Kangjeng Nabi. Iyalah ke bangkawarahan kupar Mekah. Urang mah alhamdulillah jauh ke Kangjeng, jarakna jauh ke Kangjeng, masakna, tetapi urang mah iman ke Kangjeng. Masya Allah, nikmat orang hirup, lamun lain hidayah nang Allah, cilaka orang. Berkat para wali-wali Allah, wali sanga dan lain-lain sebagainya, anu ngembangkeun syiar agama Allah, dakwah ke urang. Wallahu alam urang. Meureun urang ngatumeureun jeung Ahok aku. Jeung si kitu Tegwan alalaku. Urang beda kan, sesembaharan. Jelas urang mah. Allah nu ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Masya Allah, tinggal orang mempertahankan keyakinan orang supaya orang husnul khotimah. Nomor kahiji tadi walladzina kadzabu bi ayatina, ngabarohongkeun kupar Mekah. Nomor kedua, awalam yatafakkaru ma bi sahibihim, kunaon henteu malah likir nyananya kana naon nu aya di sahibna. Pikir atuh ngaedan-edan ka Kangjeng Nabi teh. Beda Kangjeng Nabi teh bahasana berbeda, macakeun Al-Qur'an nu teu pernah kadenge ku ceuli maranehanana, nyaritakeun hukum-hukum nu teu pernah aya di zaman maranehanana, dianggap edan. Padahal Kangjeng mah in huwa illa nadhirum mubin. Kangjeng Nabi mah hanya nadhirum mubin, pembawa nadhir anu jelas. Nyingsieunan kade di akhirat aya neraka, mere penerangan ngajelas-jelaskeun Kangjeng Nabi mere informasi langsung ti Gusti Allah, nadhirum mubin. Katilu, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, apakah walam yanzuru naringali kumaha teh kupar Mekah teh dina karatuan langit jeung bumi, kerajaan langit jeung bumi. Saha nu nyieun langit, saha nu nyieun bumi teu pernah ditafakuran ku nyana, teu pernah dipikir. Coba tingali langit, lamun urang nyaritakeun langit, perjalanan mi'raj ka Kangjeng. Kangjeng, langit kahiji aya lawangan, aya nu ngajaga. Naik ka langit kadua aya lawangan, aya nu ngajaga. Langit katilu dan selanjutnya sampai ka Sidratil Muntaha. Eta langit datang ka mustawan, rob-rob datang ka Sidratil Muntaha nang sahanya. Kabeja Jerman nyieun Sidratil Muntaha janten. Kabeja Amerika nyieun mustawan janten. Iya. Kunaon kunyana teu dipikir. Teu dipikir. Kuari tingali langit. Di langit teh, langit
sakitu luhurna bangunan Allah bigoyi amadin tarawunaha eueuh tihangan nu kadeuleu ku urang mah nyieun kurung manuk bae ge mun eueuh tihangan ngadep kurung manuk Allah nyieun langit eueuh tihangan atawa aya alaqat ta'allaku fauquhu aya tali jang nyantelkeun ka luhur atuh cara turum saji kitu tah turum saji talian teudeun ka luhur nempel ngagantung kan kahandap eueuh tihangan ka luhur eueuh cacantelan kok teger sih teu dipikir eta ku orang Amerika ku Yahudi ku kufar Mekah khususna di langit teh aya falak masyaallah wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah masyaallah wal qamaru qaddarna kami geus mastikeun kana perjalanan bulan aya manzilah hatta ada kal urjunil qadim masyaallah aya manzilah na tinggal diaji ku urang ilmu palak urang nganyahokeun heula bulan-bulanna mimitina Maret April Mei Juli Agustus burujun shimaliun September Oktober, November, Desember, Januari, Februari, burujun janubiun. Atuh berapa hari ngadengekeun? Yaraho kabeh. Jadi kayahokeun us-usna jeung bintang-bintangna April, abhamtun. Ab hartina April, ham hartina hamal, tun to 9, usna 9. April bintang Hamel 9 us. Mai sarun, Mai artina bulan Mei. Saur bintang saur, Mai sar hun 8 us 8. Terjadi dukun ya. Tuh kan, masya Allah. Abhamtun Mai sar Juni yun jauhun. Yun artinya Juni jauh hun us 8 tinggal diaji apamtun maisarun yahun yusarun agasun sabtun burujun shimaliun tuh apizun apaltun deskonsun sabtun janjatun pebdatun burujun shimaliun burujun janubiun atau tinggal berarti lamun di handap ngaranna garis khatul istiwa lamun di luhur ngaranna madarul itidal aji kurang perjalanan bulan teh jelas wal qamara qaddarna moal mislek saeutik-eutik acan lantaran kullun fi falaki yasbahun percayaan ka perhitungan falak anu jitu melalui manzilah apa percayaan ka tukang ruyat anu manehna teu daekeun ruyat mun teu dibere duit pikir kotak sia percaya henteu ka tukang ruyat mun teu dibere duit teu ruyat ulah seserian sih. Yes, sambarangan. Parang sana. Ayo sih. Komo lamun kukuda dicaritakeun ka keroditan negara di zaman kamari keur beda-beda. Ngan kula bajar memicu propagator. Insyaallah nyaho jasa. Insyaallah nyaho jasa. Aya jelema teu ecreug. Mata kula mah tetep aing mah aing sia mah sia. Aing mah ngaji sia mah henteu. Manya aing ngaji nututkeun ka sia nu teu ngaji. Teger aing mah. Sia nurutan aing teu bunga, sia teu nurutan aing moal bendi. Aing mah aing deuk ka Allah, aing sia mah sapira deuk ka duit. Aing mah deuk ka Allah, aing sia mah aya di organisasi deuk ka duit. Aing sia mah aya di partai deuk ka duit. Aing sia mah aya di pemerintah deuk ka duit. Aing mah deuk ka Allah, atuh ulang haru-haru aing. Aing mah ka neraka moal ka surga aing mah jelas. Kan sombong amat atuh aing teh sombong kitu mah kumaha deui. Tungtung nama.
kerja itu wal qamara qadarna aja tuh sabaraha profesor anu menang hadiah di dunia di zaman Imam Ghazali datang ke zaman SBY dunia adalah tinggali profesor di Turki tinggali di Baghdad tinggali di Iran anu menang masternya penghargaan di negarana dengan menyampaikan ayat wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal ujumi dengan kepastian wa kullun fi falak yasbahun dihitung melalui ilmu astronomi menghasilkan sekian derajatnya sekian dari perhitungan tersebut ulah di negara urang atuh nanaonan urang mah bener di salah-salah nu salah di bener-bener je lain bener-bener sia Masya Allah ngan atuh antepkeun kula mah kula namanya sebab kula mah ngaji aing mah yakin ku ilmu sia mah lain deuk ka Allah pan aing lamun teu nuturkeun di NU cilaka ieu aing demi NU geus salah bener ku baca NU ge heula waya bener-benerkeun ku aing waya salah sebab aing mah di jina tapi aing aya di dinya kumaha sih sia ngomong kultur aing NU praktis tidak kunaon cenah kieu henteu atuh teh ku aing sebab aing jeung sahabaturna atuh di NU maju nek saha aing lempeng bae nyana embung diajak lempeng ya cenah kieu ulah sok kitu aing mah da kitu bae sok geura pemilihan pilgub di Serang milih ieu di Tangerang milih ieu kepala-kepala NU teh jualan nanya organisasi NU kos gitu NU mah organisasi sosial keagamaan lamun endek satukan suara tuh minimal saprovinsi ieu mah kota kaditu kabupaten kadieu Serang jeung serang mah ka ditu. Rangkas betung. Teu puguh NU. Mana nu jadi hulu atuh. Kitu kene. Pilpres. Teu jelas. Atuh batak naon sih musyawarahkeun jeung syaitonir rajim. Eta cacakan eta organisasi sosial keagamaan kos gitu ge imah aing eta tetep sebab aing deh kulturna NU kajen ku kumaha ge NU ngembangkeun kunut aing pangheulana kunut kultur teh kul NU teh nita usoli aing mah gandeng usoli datang kana teh usoli hae sia usoli heula ge cenah usoli mah lain salat tetep usolian sia usoli 3 kali usoli jadi was-was aduh Masya Allah tahlil itu emang itu pegawaian orang kultur orang eta ilu praktis sahabatur dan jualan embung dulu Ki Hasyim Astarina hebat lain lalagaan nama dulu nu kuarina ada kumaha imah urang jandelaan tapi kentengna geus raragagan ieu teh kudu dioperasi kudu direparasi kudu dibenerkeun jandelaan lawangan kentengan tinggal rangkana doang imah kos momongon urang teh tetep bae imah urang kudu diaku ku urang NU tuh asal geus berpolitik ilu ke arus politik kos gitulah kayak tapi lumayan ngan wayah nu bener tuturkeun henteu kula teh bener tuturkeun hebat NU henteu bener jore NU teu bisa henteu lamun masuk ke NU mah nyebut jore NU embung kudu bagus bae NU teh keur jore saha ieu mah ahli sunnah wal jamaah NU na ahli sunnah wal jamaah jelema-jelema tapi eta teu bener ulah deuleu etana NU na bae
Teu bisa, aing mah deka Allah, lain deka NU. Deka Allah, lain deka Golkar, deka Allah. Bener-benerkeun, salah-salahkeun. Saha penasehat lah tuh eta jadi kos karari itu. Waya pilgub kuari, dengekeun coba ge, coba. Kayak sakedeung deui bangkal maruncul geura. Coba NU kota bakalna ka WH apa ka Rano? Coba geura ge NU kabupaten bakal ka mana? Bakal ka ge. Jualan nya nama jualan. Tah aing tersebna kos kitu. Ya Allah. Kitu kene mah peruyat. Moal dicaritakeun jerona kajeum sakitu beh heulanan. Jerona masyaallah. Orang NU sorangan gitu nyaho, kula insyaallah nyaho. Insyaallah moal pati-pati ngawuduk lamun teu doa. Mantap kuari akur set. Eueuh jelema eta na. Ye, parangsal. Teh, kecuali deuk nyen eksesnya tuh lain deh. Itu kos gitulah. Teu nyadar nu dihandap teh teu nyadar. Kajen emang sakitu kaayaanana. Ja urang geus nembongkeun, ieu. Geus meunang ayo saboda sia mah deuk milu deuk kajen. Ayo. Oh. Loba nu nyebutkeun ki uci kudu kodok deui. Teu dilawan bae wae. Mun dilawan menang ai. Beneran lain lalagaan. Menang kula. Insyaallah menang jasa. Ngan teu hawa nafsu, banyak hawa nafsu dilawan ku hawa nafsu. Masing-masing ke di hadapan Allah. Ye, emang kumaha? Ye. Eta ngaji nafsu mah kos karar itu bae, kabeh ge urat be kalaluar. Ya Allah, urang titah tawadu ka Allah. Pake keyakinan masing-masing, yakin dina realna. Hayu ge. Masya Allah. Tah, ieu titah tafakur neuleuh ku mata hate kerajaan langit. Panjang urang mun nyaritakeun tentang ilmu falak, wa kullum fi falaki yasbun, geser bae saeutik kiamat. Sebab ayat da wal qamara qaddarnahu manazila. Tinggal urang make manzilah. Atuh kajahokeun manzilah di kitabna. Ulubek Uzbekistan Jago palak turun ke Indonesia, etalah jadi Syekh Mansur Ki Mansur. Nah ieu mah keur carita ternaon kitu ngaranna ilmu palak pohara jasa. Adapun negara sesuai jeung hadis kudu make ru'yat ngan syarat ru'yatna jelas. Kudu hisban. Syahadah hisban. Nuru'yat hisban teh karena Allah ulaya unsur-unsurana. Ulaya unsur-unsurana karena Allah. Rumurna lamun dicaritakeun kunaon nu ieu dipake nu ieu henteu. Kunaon nu ieu teu dipake padahal jago. Henteu. Kula geus nanya ka sababaraha nu sok ru'yat di zaman Papi, sababaraha ru'yat di zaman Ki Izudin. Kunaon teu dipake wallahu a'lam padahal kula siap jasa tapi teu dipake. Nyana nu ahli ru'yat nu nyahoeun kana bulan kumaha dan lain sebagainya teu dipake. Aya unsur naon atuh ieu? Aya unsur naon kula kan deuk ibadah. Nanya berangkat emang kula teu berangkat. Berangkat nanyakeun coba ka ahli ru'yat nu baheula aja aya keneh. Tanya ku kula, henteu pernah didatangan cak nyana. Sugan atuh gusulkeun kula, ngusulkeun deuk milu bagian henteu teu dibeket. Sama sakali. Oh, berarti aya unsur lain atuh gos kieu mah. Nu ahli baheula sok ru'yat teu dipake sama sakali. Nyana bae. Geus teruji encan sih nu ku hari. Ieu kan baheula dipake nasional baheula. Nu geus aya keneh nu jelas teu dipake, nu itu teu dipake. Iyalah, ieu mah keur carita. Oh, berarti aya unsur-unsur geus teu make. Aya unsur-unsur. Pasti berbeda bae. Ongko deuk ru'yat keputusanna. Ongko geus nyaritakeun ti heula. Otak pasang otak pasang otak. Deh. Lamun ngomong ru'yat ulah nyaritakeun kira-kira hari anu atuh ulah ru'yat bae engke. Ieu mah ru'yat ongko nyaritakeun ongko kan ieu. Ye.
kan anu geus manggang kotok terjadi dibatalkeun aya nu geus takbir taraweh deui negara kumaha ieu negara teh kumaha ngeputuskeun ru'yat baca sakedeung magrib teh ulah datang ka isya nah ieu kan ieu urang lamun nyaritakeun kos kitu urang aja jeleh negara tungtung nama saha tah di jero kan MU mun deuk dicaritakeun aya naon sih deh lu kos sampai kos kitu ja baheula mah henteu kurang kumaha baheula aya naon sih pasti kan aya unsur-unsur nuturkeun urang kana kos kitu jang diri kula hati teu hayang jang sia lolos pas sia bae geus sia memang meujeuh nakara ditu ge ieu teh naon cenah kiai ngaji pan ieu tadi deuleu awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard teu mikir urang Mekah teh deuleu kerajaan langit di langit teh aya matahari boga perjalanan sendiri wa kullun fi falaki yasbaun di langit teh aya bulan teh ngabogaan falak wa kullun fi falaki yasbaun di langit teh aya mustari teh ngabogaan falak kullun fi falaki yasbaun di langit teh aya zahra teh ngabogaan falak wa kullun fi falaki yasbaun ya Allah ya Rabbi dan bintang-bintang lain syamsun zahra mirihu patuzahali aya zuhal aya mirih dan lain-lain sebagainya ngabogaan palaknya na teh urang lamun deuleu di ilmu bumi kariwat kan gitu tah atuh henteu meunang sakariwat-kariwatna eta teh palak teh urang nurutan lah cenah eta mah kos kitu teh urang nurutan set di deuleu urang ku dosen urang ini dapat siapa ini dapat taji pendek sudah keluar kamu ini palak apa ini mah palak jarum karung itu menang sambarang datang coet bae aya perjalananna ieu bumi mudawar cek ahli palak buleud padahal mah cek ahli adab lain wal arda farasnaha bumi ku kaula diamparkeun ngampar berarti tapi menurut ahli falak mudawar bulet kok perbedaan satukeun ku urang gerage lantaran antara bahasa wal adha farasna fani'mal mahidun jeung ahli falak moal beda akur ja falak ge ti Kangjeng Nabi keneh sahabat masa berbeda satukeun tek ieu lah cara nyatukeun moal mahisa jam 2 jam naon atuh ieu ai bumi wal adha farasna langit gitu keneh tetapi menurut ilmu falak kok bulet mudawar jeung aya poros-porosna nah iyalah perhitungan falak menang saha eta menang Allah di langit aya sabaraha triliun bintang ngabogaan poros sarua tapakuran nang nyeun saha eta dongeng Amerika reka Apollo dongeng doang bener apa henteu wallahu alam sampai saiki ya urana kita anak tah wong yang ke Apollo konon ada yang bawa iku apa namanya benda dari boten tidak ada malah jadi ada para lain di luhur apakah kamana eta lamun dibejakeun ku para awali Allah nyahoeun ngan moal diterima wali Allah nyahoeun eta ka mana nyahoeun insyaallah nyahoeun ngan moal diterima sebab wali melalui kasyaf nyana kan melalui perhitungan spesifik antara kasyaf jeung perhitungan berbeda kecuali nyanana nu boga lalakon ya ka dieu tah trek mantep Armstrong asup Islam ngobrol nyana jeung nu kasyaf ketika nyana ngadenge suara azan lain di langit berarti kedahsyatan suara manusia satarik-tarik deh suara manusia eta teh ngabogaan sabaraha kitu garana populasi kekuatanana paling ge meureunana frekuensina paling ge meureun 1 kilo atuh tapi ieu geus aya di mana kadenge suara adzan di mana sebetulnya saya ketika nyana menyatakan masuk Islam teu meunang muncul di permukaan sarua jeung Muhammad Ali sarua jeung Mike Tyson sarua jeung sederetan kuari adina George Bush asup Islam ndek kumaha coba geus teu meunang kuari teu meunang kuari teh ngomong sama sekali
anak nu paling gede asup Islam. Aya naon meureun di Amerika ayeuna asup Islam kitu atuh. Gereja geus sabaraha nu dijadikeun masjid. Masya Allah. Maha kawas Allah. Meureun aya wali-wali Allah anu dakwah terus bae. Di Amerika asup Islam, di Indonesia asup Kristen. Gusti Allah nu agung hidayah dicabut-cabut ku Gusti Allah, diterap-terap ku Gusti Allah. Dele awalam yanzuru fi malakutis samawati wal abe maneh tunduk ka penciptana nang sangeun langit, sabar lapis langit. Aya matahari, aya bulan, aya bintang. Matahari di langit sabaraha, bulan di langit sabaraha, dan bintang-bintang tersebut di langit sabaraha. Lamun urang nyaritakeun sapoe-poena aya malaikat anu ngageugeuh, saminggu-samingguna aya malaikat nu ngageugeuh. Wari tanggal 1 Muharram malaikatna saha apa ieu teh? Dak. Minggu ieu saha, bulan ieu saha, di taun ieu saha rajana malaikat anu ngageugeuhna. Per jam-jamna diketahui ku malaikat perjalanan matahari dan bulan. Mantak urang lamun deuk nyeun wapak poe naon ieu? Wapak naon ieu? Neukna oh wapak bab mahbubah. Pelet. Berarti kan urang kudu neangan bintang Zahra. Jam sabaraha munculna bintang Zahra poe ieu? Jam sakean, moal bejakeun sapoe kan tarulis ku sia. Kudu pamit heula urang ka malaikat rajana nu sataun ieu di bulan ieu jeung di minggu ieu jeung di poe ieu. Pamit heula, mohon abdi erek ngadamel ieu ka malaikat nu itu ngaranna aya. Nu bulan ieu ngaranna aya, malaikat na ngaranna aya. Minggu ieu, poe ieu nu ngageugeuh malaikat na ngaran eta. Urang minta abdi bade ngadamel ieu nyuhunkeun. Sebab nyana nu ngajagaanana. Geus lapor tah kana boga kaum sahibul wilayah ngaranna. Lain kudu disogo ku kieu lain. Emangna urang meja ieu sakean, meja ieu sakean, meja ieu sakean. Beuh, boro-boro birokrasina naon haji bae ge. Meja ieu sakean, meja ieu sakean, hancurna Indonesia. Kos kitu haji bae ge atuh nu kumaha gitu. Nah, malaikat lain lapor dengan cara tata cara bacalah ieu engke nyana nyaho. Bacalah ieu engke nyana nyaho. Oh, berarti urang ingat. Mangga cek malaikat teh. Dah ditulis ku urang bintang Zahrona tah poe ieu teh jam sabaraha munculna. Didinya lah mulai nulisna set. Jadikeun wapak. Pake ku Haji Pendi. Beuh. Diudag-udag ujian aku awewe. Diudag-udag mawa parang. Awas ya, awas ya, awas ya. Hayo, ada kemana ya, ha? Sia cak Haji Pendi lain laku aing jadi kos kieu. Laporan ka kula. Ci, pan ieu salah teh dong. Tah mah watek. Watek mah ngaji geus bisa teh mah pake kablu ku jelema. Watek jadi geus moal bisa diwapakan tah maka. Awalam yanzur. Apakah ente pernah neuleukeun? Haon atuh teh mikir ahli Mekah teh. Dadak ka bangkawarah, masyaallah karim. Kitu kene bumi. Wal ardh farashna. Masyaallah. Diamparkeun ku Gusti Allah nu kanyahoan ku urang aya 5 benua. Asia, Amerika, Afrika, Australia, Eropa. Masyaallah, ieu negara pohara jasa. Pikir atuh. Tapakuran nang sanyeun di tanah negara. Urang mah kuari lain nyieun kuari mah aya laut urung. Lain nyieun tah makos kitu mah diurung da gen di laut-laut deui, laut keneh. Tah ieu basmi urung urang. Gunung diratakeun, laut diurung asal geus kos kitu tunggu kehancuran negara. Paku bumi zahir gunung. Paku bumi secara zahir gunung. Nomor kedua tangkal kayu. Nomor katilu wahangan. Eta paku bumi. Paku bumi secara batin adalah wali Allah. Para solihin. Eta adalah paku-paku bumi. Aya paku bumi secara zahir doang.
paku bumi secara batin. Rungkad kajen kumaha kenyan. Rungkad bae. Rungkad Garut. Garut eta kapan pegunungan? Masa sih aya tsunami di gunung? Urang nyaritakeun tsunami Aceh ka harti. Urang lamun nyaritakeun tsunami Pangandaran ka harti. Lantaran bisa diteliti. Oh, ieu teh belah bumi. Loh, sadaek-daek sia terjadilah tsunami. Hek, sadaek-daek sia. Cak Allah, lain Garut disunamikeun ngomong naon sia? Ayo, teliti ku sia. Hujan teu sabaraha gede. Nyarincik 2 poe 2 peting di Garut, lain pemandangan awal, lain anyar. Terbiasa di Garut. Aju sakit tuh hujan letik, tapi cai gede, cai menang di mana? Ngaborolo menang di mana teh cai? Brrr. Awalnya jam 9 jam 10 aya suara. Speaker cak urang dieu kadengena belah ditu, cak urang ditu kadengena belah dieu. Kumaha suara speaker? Dulur, sakedeung deui bakal aya banjir sing harade. Kaluar nyana, banjir di mana cak nyana? Ya hujanna ge leutik asup deui ka jero. Eta suara speaker cak urang dieu kadengena belah ditu, cak urang belah ditu kadengena belah dieu, tapi teu suara aya. Di ditu aya, di dieu aya dulur, sakedeung deui bakal banjir. Kalaluar nyana ge kolot-kolot mah komo cenah ye. Banjir di mana jeung ngerelek kieu Cimanuk lah, moal banjir arasup deui. Es danatan. Sampai banjir murudul cai di mana? Maha kawasa Allah. Tapakuran. Gerage. Lantaran naon? Lantaran pakuna meureun indit. Pakuna diceplokan indit. Sing hade paku secara zahir, aya paku secara batin. Paku zahir dirarusak, gunung dirusak, tangkal kayu ditebangan. Wahangan-wahangan dipersempit. Eta paku bumi nu geus kitu ngaranna. Paku bumi zahir bae geus dirusak, paku bumi batin rarusak kuari. Ieu nu paling dahsyat paku bumi batin anu penting batur mahararuda RS dan nama huda neuleuh alam napakuran makhluk anu nyambung ka Gusti Allah terus per detik per menitna eta lah paku bumi secara zahir secara batin. Mana ku ari pakuna? Aya udang ti penting neuleuh bola. Kiai neuleuh bola kiai. Tak jam 12. Saha abdi. Ye da sia. Gede ye. Berjamaah di dieu. Kiai yang berjamaah nonton bola goblok. Di lembur sia eta pos kitu. Ya Allah. Awalam yanzuru fi malakut samawati. Keanehan manusia jeung kagoblogan manusia cak Imam Ghazali. Lamun aya jelema diajak ka imah nu sugih. Lamun aya jelema diajak ka imah pejabat tinggi. Nyana tercengang neuleuh bangunanna. Beuh. Eta bangunanku gede beuh. Eta bangunanku indah beuh. Eta bangunanku antik tihangna ge nang niru di mana. Masyaallah jandelana potongan mana. Iya, modena menang ti mana? Bo eta naon kitu ngaranna marmerna menang meuli ti mana? Dihias. Di sisina make hiasan-hiasan anu luar biasa. Geus puguh patamanan mah. Masyaallah sing kerelek cai aya lawukan di dinya teh. Nyiptakeun gunung-gunung jeung leuweung-leuweung pohara. Jelema kampung, jelema susah dibawa ka imah nu sugih, dongeng nage moal anggeus sataun. Moal anggeus sataun nya bawa aing diajak ka imah pejabat aing. Gimana? Dongeng nya. Aya kiai di imah diajak ka imah atut bae dongengna teh anggeus sabulan. Emang aing teh nyaho tuh nyaho. Moal nyeleuk ka dia aing. Aya tahu. Diajak ka imah atut dongeng eta anggeus sabulan. Bo eta imah, bo eta pelataran, bo eta taman, bo eta bae sabulan da geus. Kakara ka imah Ratu Kaus ya. Masya Allah
diajak deui ka imah menteri pohara encan ka imah presiden geus gideg-gideg nyana kiai bae ge dongengna teh angga sabulan diajak anu sugih encan nyaritakeun soal mobilna mobil carry aya mobil angkot aya mobil kijang aya Fortuner ambalaya teh dianggap mobil kudu sugih mana kos kitu nu dianggap sugih teh ti mimiti BMW kemudian Mercy baby band kemudian Lexus kemudian kabelah ditu na mobil anu urang teu nyaho ngaranna tutur teu nyaho bangsa Ferrari urang mah nyaho ngaran teu nyaho rupa atuh urang lamun naik mobil ge set mobil jore amat panjang pugu eta nu mahal mobil jore amat potongannya sakjana mahal enak gitu kos kitu amat teu ngeunaheun teh mah kos kitu jore eta nu mahal sia mah teu nyaho aduh boro-boro jeung batur jeung si eta ge kula leuleumpang teu nyaho naonnya namanya atuh kan kulana bae api-api kula ge biasa bae maksudna sarua teu nyaho lah urang lamun liwat teh ka Bandung aya sabaraha eta mobil kitu termewah di Indonesia paling manggih hiji paling manggih dua masyaallah kari eta mobil-mobil mewah dongengna ge dongengna bo di imah anu mobilna imahna pelataranana dan lain-lain seperti angge sabulan kagoblogan urang teh neuleuh imah nu sugih neuleuh imah pejabat neuleuh kakayaan pejabat neuleuh kakayaan nu sugih dongeng teh anggeus sataun komo sabulan teh anggeus ai ciptaan Allah langit nu eueuh tihangan teu pernah didongeng-dongeng goblok ai ciptaan Allah langit aya panon poean teu pernah didongeng-dongeng kaanehanana bulan teu pernah didongeng-dongeng bintang teu pernah didongeng-dongeng bumi nu sakieu ngamparna teu pernah didongeng-dongeng cuaca nu sakieu berbeda-bedana urang di Tangerang lompat ka Bogor rada beda cuaca setik lompat deui ka Cianjur rada beda deui setik lompat deui ka Bandung rada beda deui setik urang ka Pangalengan ka ditu rada beda deui cuacana naik ka Garut urang beda deui ka Cikajang lain deui ka Samarang lain deui ka Pameungpeuk ka ditu lain deui emang Pameungpeuk di mana tuh tungtung dunia Pameungpeuk di Garut aya Pameungpeuk lain deui cuacana tinggal ngagejeburkeun maneh bae ka ditu lain deui ieu keur carita di Indonesia urang nyaba kuari nyaba urang ka Uzbekistan lain deui tiris nyaba ka Iran usim tiris da salju lain deui nyaba urang ka Baghdad nyaba ka Yordania beda-beda nang nyiptakeun sako teu pernah didongeng-dongeng di jero hate minimal maha kawasa Allah asup ka imah atut kiai dongeng kabeh tapi langit teu pernah ditafakuran ku urang kiai goblok kiai tolol tuh siang bangun narileuk ka dieu ulah tuh Masya Allah hanya wali Allah lah anu ngaaheng-aheng ciptaan Allah berkat tafakurnya nak indah sieun cinta khawatir pinuh di jero hate tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di dirina maka selalu lapor ka Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun sebab naon nyana nu nyiptakeun urang nyana nu nyiptakeun langit nyana nu nyiptakeun bumi nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusina sieun amat dihayang-hayang urang hirup wayah payah-payah bae diembung-embung urang hirup wayah hirup-hirup bae diembung-embung urang payah wayah payah mah payah bae diembung-embung urang sugih wayah sugih mah sugih bae dihayang-hayang urang sugih wayah ngagejret mah ngagejret bae Allah horeng secara mutlak nu ngatur teu pernah ku anjeun ditaliti difikir ditafakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wa ma khalaqallahu min syai' jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah didiri ku anjeun teu pernah dinazru teu pernah dipikir dengan hati tuh gunung khalaqallah
tuh laut khalaqallah, tuh binatang timimiti reungit nu leutik, tumbak nu leutik, sireum nu leutik, datang ka cangkas nu rada gede, datang ka siraru nu rada gede, naik datang ka manuk peking maninin rada gede, naik deui ka manuk toed anu toedan, naik deui ka manuk jaket trot, naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta, naik deui terus. Teu pernah ditapakuran kurang, Masya Allah, ciptaan Allah. Atuh ni kumaha tapakur mantakna. Bumi, langit, tuh gunung, tuh laut, di jero laut aya sabaraha ribu hewan. Jenisna sabaraha ratus. Nu hirup melalui laut. Aya sabaraha juta manusia. Anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang kakap jual babarieun jasa. Oh, iya mah usim rajungan. Nah, nyokot jadi itu kotek tangat jual. Oh, iya mah usim cumi set neang rajungan neangan itu nan jaring dat cumi. Masya Allah. Aju aya tanda-tandana deui. Lantaran di jero laut ke horeganan aya jalan cai anu dibawa ku angin. Lamun nu teh nyaon pugu lauk di ditu urang mancing di dieu. Pan belon eta. Batur mah menang deui nyana mah jajan cenah laut loba lauk kan jauh hiji-hiji acan. Atuh teh nyaho lebah. Atuh di laut ge sarua mah aya jalana keur ka dari itu lauk teh lantaran caina keur ka ditu diatur ku jalan caina melalui angin engke ka ditu engke ka dieu ka ditu lauk nuturkeun jalan cai nu aya di laut. Maha kawasa Allah nganyahokeun kos kitu lagi moal mah hisab bulan. Atuh mamahi kunaon si jelema ka dari itu laukna aya di ditu. Kunaon si ka dari itu laukna aya di ditu. Henteu angger sebab kumaha angin. Masya Allah kan. Kos kitulah tafakuran geraga tafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai'. Tafakuran. Lamun ahli Mekah, Yahudi musyrikin, kufar Mekah, napakuran penciptaan langit, penciptaan bumi, niscaya bakal nyawa nu ciptakeunana pasti Allah. Lamun geus percaya nu ciptakeunana Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, nyana bakal iman. Rasul dibere mujizat, dibere Al-Qur'an, bakal iman. Kulantaran ngeunah teu napakuran eta, teu percaya ka Kangjeng diangkat jadi rasul, teu percaya Quran sebagai mujizat, kafir saneng-neng. Nyin kapal, nyin Apollo bisa, tapi teu jahueun ka pencipta nu asli. Muliaan urang. Urang mah nyin bala-bala ge atah mah lulu. Tapi nyaho ka pangeran. Nyaho ka pangeran. Ini bala-bala buatan si eta atah. Tapi nyahoeun ka pangeran nyana. Geus kulantaran nyaho ka pangeran, emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun. Sedep asana kana hate. Jahe, Masya Allah. Ngeunaheun. Ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun. Kurang dahar disuguhan ku pamajikan, beu asin amat bebeja ka pamajikan. Ieu mah uyana asli meureunana. Meureun gerak Allah kos ki situ. Moal bisa naon? Masyaallah. Ilahan jasa. Tet ieu sayur eta kurang uyah. Uyahna ge geus BCM cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu. Ya Allah. Masyaallah. Urang nanyakeun emang eueuh lauk? Ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit. Ya Allah. Ya Allah. Anu sulit nikmat nu aya. Sapira urang hirup nungguan paeh. Adapun cara-cara urang hirup ieu teh keur dicoba ku Allah, dicoba dibere dunia, dicoba dicabut dunia, coba ngagibeg tah henteu. Dicoba dibere sehat, ke dicoba deui dibere gering. Sia keur sehat ka aing kumaha, sia keur gering ka aing kumaha. Hanya dicoba, ja aing keneh pangeran, aing nu mere sehat, aing nu mere gering. Coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujur, ketika gering ka mana sia sujud. Nang aing keneh aing mencoba. Tah nu mantak loba kiai leupas ti dinya, acak-acakan.
kakarak diambean kulurah bae geng beuh tulak cangkengna geus di dieu beng camat geus di dieu jeung bupati mah tulak cangkeng di dieu dunia asa nu aing delekeun moal kebal deui ta kiai ta nang Allah sing hades ya dititipan ilmu ulah dicampur adukeun beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu Al-Qur'an aya di otak sia tafsir aya di otak sia fikih aya di otak sia kuat aku aja nu sakola sih nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieuna eueuh pikihan di dieuna atuh nya nama orekoros atuh sia kunaon nutur-nutur orekoros kudu berbeda atuh mantak kiai asup ka Golkar tunggu tanggal main kuari tinggal ambek-ambekan bae keur mah ambekan nya ambek-ambekan wae goblok sia rek ngaraji ka aing tolol sia kunaon aing teh didengekeun ku sia masyarakat kitu-kitu teu ngajawab jadi mah teu hayang ngaji ka sia nggih ayo ngaji ka dia ya aing bisa ngaji kos kitu ieu embungeun masyarakat ngaji naon sia di aing aya ayo lain masalah ngajina sia waktu dibere ku bupati aing teh dibere masyarakat tidak ada kesamaan. Coba lu membabareng mah dieu ti bupati 10 juta, tajang sia, ieu jeung aing. Atuh cenah ge daekeun jeung komplotanana mah. Bener teu bener ge kitu bae pokona mah tah mah. Amruk. Delekeun yang contoh. Lain benduk urang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang. Sing hade sakitu doang diancam deuleuh tuh geus asup. Runtukna deuleuh ku sia. Deuleuh. Sia mah eta dikitu-kitu pan teu buncilak sia mah. Bangun hare-hare bae lah kieu ieu kitu bae pan sia mah. Rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir, di otak ente aya fikih, di otak ente aya hadis. Kudu ulah dijual ka Golkar. Ulah dijual ke partai, ulah jual ke organisasi. Moal kebel orang hirup bakal menghadap Allah. Enteng jual melalui partai paling boga motor. Motor kan? Saeutik dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha. Jan teu susah-susah teh jajang dahar jeung yang nginum aya. Tapi eta mah kan hawa nafsu. Berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia. Ge, parangsana kumaha meureunana. Geus ulah sok iluan ka Golkar ulah, geus ulah. Cenah kurang mah eukeur kiai. Eureun. Aya teh duit teh kadiekeun. Beneran kalau mal bere. Hook ge saya dunia keur acak-acakan kieu. Haji urang milu acak-acakan Masya Allah karim Masya Allah kajeut urang ulah kukumaha ya mah kurang makan keur ngaji doang di lapangan mah teu kukumaha aku lagi apakah kula ka Kiai Golkar haji bendu atuh henteu sugan awas aing mah bungsu salaman sama Golkar henteu malah mah dipentak dia duitna ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing ngan sugan kabuka hate jaheuh Masya Allah nikmat ngajar nikmat magahan nikmat ibadah lantaran kahijab ku pohon beringin hijab akbar iya itu di daerah Sepatan mau dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa ngajina bisa kemudian kitu geus mah tapi gajina bisa ngomongna bisa asup yana ka Golkar masyarakat embung haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari moal bejakeun ngaran sia wauh mah sanajan aing jauh kan neuleuh aing memantau make ya ya Allah ya Rabbi tapakuran geura hai ku par Mekah kunaon sih teu tapakur kunaon sih teu deuleuh ku mata hate tentang keraton langit bumi, kerajaan langit bumi, jeung ciptaan-ciptaan Allah, jadikan sebagai dalil. Jadilah dalil. Aya langit, dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit. Saha?
nu nyiptakeunana Allah. Aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana. Saha nu nyiptakeunana Allah. Kok bisa kos kitu sih? Ieu al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis. Alam berubah, setiap nu berubah anyar, natijana alam anyar. Tuh, geus wa kullu hadisin lahu sholih, setiap nu anyar aya anu ngadamel. Nah, nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah. Eta secara singkat. Lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang. Alam ulah waka ka langit jeung eusina ulah waka ka bumi jeung eusina hiji bentuk kacang bege ieu kacang anyar nu mantak anyar tata dina mah eueuh ku ari aya setiap anu aya tata dina eueuh berarti anyar geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz artina tahayuz aya menggon kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman ngabutuhkeun kana tempat hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang tempat ngaranna urang butuh jang cicing segede urang tempat ngaranna setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar langit aya tempatna jeung aya masana anyar bumi aya tempatna jeung aya masana anyar sebab tata dina alam ku ari aya al wujud ba'dal adam sebenarnya mah geus ieu teh ku ari jadi dalil kana ayana Allah mah teu katerapan ku zaman teu katerapan ku tempat sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis mulai urang rada nyanyayan oh iya dihesekeun deui datang ka nu kula ge teu ngarti aya pembagian tentang nu maujud teh kabagi kana jisim teh artina nu murokab aya anu latif nu latif teh anu bigeri jismin henteu murokab disebut basit nah eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat geus atuh kuari mah kabagi aya johar pirid aya johar murokab engke aya arod geus aya johar maqama binafsi aya arod maqama bigairihi engke kabagi tasat mulai tak kula ge geus buyang ge kula na ge geus buyang atuh kumaha ente geus kitu tah eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna mantak ieu disebutna ayatut tamkiniyah disebutna kos kitu tah ayatul kauniyah disebutna kos kitu ieu ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir wa hadhil ayat ayatul kauniyah berarti bisa ke dalil ya iya nu kos kieu ngaranna ya ieu ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna eta pembagian model lu tadi eta lah urang kudu siap munazarah ngaji heula fan munazarah kudu siap mantek ngaji heula palu bangsa gaji kos kitu ayo dia setur kumaha engke kan urang munazorohan tina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kabelah dituna ieu nu mantak di ngaranan nu mantak di mutaghayyir naon nu mantak hadis naon ku urang dirinci kana tahayyuzna ngabutuhkeun kana tempat jeung zamanna nah ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah aya anu jisim kos urang murokab aya anu latif malaikat setan jin nya nama latif ulah make maha latif engke maha latif Allah lain nama mukhalafah lil jadi geus malaikat mah kajeun teuing urang aya di bentenganna ge di benteng deui bentenganna di benteng deui wah nu asup ka dinya kutu sieur jang malaikat mah bisa bae asup jelag setan kitu kae tutupan cenah patona beusi aya setan jeung itu setan mah datang jeleg bae gawean Fendi teu lompat nya nama teu lompat panjana raja anak
Atuh asup bae ka jenting kumaha ge teu di kota teu di leuweung teu di masjid teu di imah waya datang bae. Nah, engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang embung kapanggih jeung setan nafsu urang bakal ngawujud plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong eta teh tina hayal urang nafsu urang diwujudkeun urang teh embung kapanggih jeung maung diayakeun eta teh nafsu urang dibuktikeun nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh maung calana eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung maung diayakeun. Mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun. Tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang. Atuh moal ya sia embung lalagaan. Embung lalagaan nyahoeun atuh mun embung bebeneran datang. Kos cucurut bae datang. Urangna geus embung. Inggah. Ketika orang hayang henteu ketika orang nafsu urang teh keur ka mana nafsu urang embung kapanggih jeung jurig anu kurang dipake ka embung aya urang embung jasa kapanggih jeung kos itu aya nafsu urang timbul tina nafsu urang maka ayalah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah carana hanya guru mursyid anu nyahoeun cara ngabersihan batin urang siap henteu siapna tergantung urang guruna mah selalu standby aya bae. Dosen anu endek siap mere ilmu batin aya. Setiap saat satungtung dunia can kiamat. Cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid. Tadi pasar Kemis mana ya jeung mursyid? Ya tah bae geus kadinya. Tuh. Masya Allah. Tah dijerokeun deui. Ieu kan tauhid, dalil. Seluruh nu mawujud masih Allah bisa pakai dalil ngadalilan Allah. Eta keur carita syariat make ilmu mantek. Lamun urang geus usul ilallah dibalik dalilna engke. Aya Allah dalilna aya ciptaanana. Dibalik sorangan. Urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana. Geus usul ka Allah sebab Allah na doang nu kadeuleut Allah teh aya dalilna Allah aya ciptaanana na eta teh nu kos itu handap keneh dibalikeun aya ciptaanana dalilna aya Allah Masya Allah urang mah aya Allah dalil aya ciptaanana dibalik sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah sebabnya melalui kasyaf. Duh, kos karena itulah geus urang kula nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa anjeun saenyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut ayakuna qad yaqtaroba ajaluhum hampir datang kana ajalna hei ku parbekah kunaon maneh teh tafakur kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara bu ciptaan-ciptaan Allah anu engke bakal ngadatangkeun kana keyakinan yen nu ciptakeun langit bumi katut esina Allah kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh ayo gara mikir atuh ku maneh asa yakuna qad iqtaraba ajaluhum sakedeung deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaron maneh bakal paeh kupat kos kuari bae di Amerika kalalapir pararae di Inggris kalalapir parae henteu pernah mikirkeun saha nu nyiptakeun langit jeung bumi teu kaburu bal kebal sia paeh ka jeung kumaha ge asa ayakuna qad qataraba ajaluhum sakedeung deui sia ajal datang lamun teu dek mikir hei ku parbekah khususna awas paeh anjeun kufar rugi sia disiksa fayamutu kufaron fayasiru ilan nar hayu gegeran pikir abeh maneh aya meran iman kos urang kuari set asal bae minggu Allah aya hadir di jero hate asal keluar Allah lompat deui nggih nungguan minggu deui bae nungguan minggu deui asa asup ka masjid Allah asal deket asal keluar hiber deui eueuh deui
bisa tuh cenah aing mah moal balik-balik dek di dieu bae cicing abe hadir bae ta Allah teh anu mere dahar saboro siang. Saat mana kehadiran Allah di jero kalbu urang saat anu paling mulia. Urang mah lain kitu kan. Beuh. Waktu aing diondang ku bupati masyaallah disadiakeun dihormat-hormat aja dipapakeun saat itulah yang tidak terlupakan. Goblok. Moal ka dieu aing mah moal ka dieu goblok. Nu dieu mah jelas. Saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate, perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah, asa deket Allah teh, rarasaan asa kungenaheun zikir, rarasaan asa kungenaheun salat saat Allah hadir di jero hate. Sasaha iwal ti Allah saat etalah saat anu paling indah luar biasa. Ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah anu ngatur urang datang ka urang pasrah ka Allah andaikeun Gusti abdi deuk dicabut nyawa saat abdi deukeut ka Gusti daripada abdi hirup nambahan dosa nyangakeun pasrah abdi ka Gusti saat etalah saat nu termulia saat anu paling indah. Kos kitu pemikiran ahli Allah mah urang mah lantaran mata dunia ceuli dunia irung dunia sunggut dunia. Urang mah nu diomong-omong teh dunia bae. Keur ngaji mah kos kieu heuh, keluar bae. Waduh, order lewat tadi. Waktu saya ngaji, waduh hanjakal, aya hanjakal. Kan goblok eta jelema eta. Jadi keur ngaji order teu diangkat, hanjakal cak kira goblok teu. Muliaan ngaji jana daripada order. Begitu disusul order teu akur hargana. Tadi geus ngagoblok-goblok. Aduh, cak kira rugi jasa. Begitu dikonfirmasi tak akur harga panetapkan belum geus saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah. Masya Allah mentak dek ngaji teh ya geus HP pareman ulah dibawa ka jero majelis geus ulah aya nu nyoting-nyoting ulah anu ngarekam-rekam geus bae rekam ku otak sorangan beres geus ye ieu mah rekaman mah diheulakeun dipake henteu. Nanaonan mun kitu rekaman dijual aing diberek sia aningan ngejang awak sorangan teuh awas sakedeung deui maneh pararae can kaburu napakuran can kaburu mikir rugi sia paeh sia kupar neraka tabi ai hadisim badahu yu'minun. Baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun hei kupar Mekah deuk iman kana naon atuh ayeuna sabada Quran teh deuk iman ka mana hayu pabi aya di caritaan mana aneh caritaan Allah teu didengekeun teu dicerna teu diimani ai caritaan film caritaan buku Rusdi caritaan koran caritaan majalah geus luar biasa. Caritaan Allah datang ka kuari anu can bisa-bisa acan maca Quran. Sanggeus teh bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran. Sanggeus teh didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim. Nanaonan? Ieu berita ti Gusti Allah teh aku urang dimumule. Baca makhraj-makhrajna nu rapih. Kurang dibaca bada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa. Beladieuna urang hayang nyaho makna-maknana cik urang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate. Ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti Khaliq. Mantak fabi ayyi hadisin caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nu ku araneh kabeh diimani. Hayu imankeun ya Al-Qur'an ti Allah. Tetapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah may yudlilillahu fala hadiyalah sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah maka teu aya nu nuduhkeun ka anjeunna imahna mangarendeng jeung kiai tapi manehanana mah kafir bae misalnya di Jakarta di perumahan
ieu mah imah kiai, ieu mah imah ustad, nyana di tengah-tengah, tapi itu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawara, ka bangkawarahanana malah manehanana ngabenduan kiai, malah ngamusuhan, bayyudlilillah fala hadiyalah. Jelema nu disasarkeun ku Allah atuh balik bere betul. Nu nuduhkeun iwal ti Allah. Hakikat da kuari rusak ku Allah bae dirusak. Masyaallah karim. Urang ningali Garut bae dek aya naon di Garut ternyata horenganan mabok leuwih ti heula di Garut. Anggeus-angeusan zina di Garut. Judi di urang moal aya nu ngadu embe, di ditu mah ngadu embe. Embe diadukeun domba, kotok mah geus puguh. Di mabok di Garut, zina di Garut. Atuh urang bage, woi, urang ka Garut yuk neangan cuaca. Wih, haja-haja ti Cikupa ka Garut neangan pamaksiatan. Itu Cipanas tempat maksiat, Cikajang tempat maksiat. Lamun urang nyaritakeun Garut sararieun. Eta di Cikajang aya kawah. Kawah teh kapan eta teh? Kawah panas, tapi di sekelilingna dijieun kunyana bangunan-bangunan pakai sararina. Geus puguh Cipanas dan lain-lain sebagainya. Sedang dibanjirkeun sakitu teh sedang. Ulah ngomongkeun Garut di lebur sia ge sarua. Je, lah cenah moal banjir. Atuh teu kudu banjir bae ku angin. Sing hade ieu mah teh sing hade. Masyaallah karim. Iyalah mayyudillahu fala hadiyalah saja lemanu disasarkeun ku Allah atuh Allah nu bere hidayah. Haju ku Gusti Allah wa yadharum diantapkeun fi tuyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayyuran terombang-ambing fi tuyanihim dina kasasaranana kalacutanana. Ku Allah diantapkeun diutus kiai lain dituturkeun lain didengekeun dituturkeun tapi dimusuhan eta teh hakikat teh deuk disiksa ku Gusti Allah. Sing hade ya mahun fi tughyanihim ku Gusti Allah diantepkeun terombang-ambing ya taraddaduna tayyuran bingungnya na fi tughyanihim dina kalacutanan. Urang kuari geus kurang kumaha kiai-kiai nganasehatan pemerintah ulah korupsi makin menjadi-jadi. Sieun ya kula mah. Sieun ya di negara urang teh. Wah, asal siksa datang bae. Sumber siksana nyana maraling kabeh. Negara cek ahli politik eueuh bakalan bangkrut sebab negara wah bae dibiayaan ku rakyat aya nu kaliwat pajak je eueuh. Pajak kabeh eta kan triliunan rupiah tapi kok negara bangkrut. Urusan hutang untuk memajukan negara kan dibayar perjanjian dengan hasil bumi Indonesia hasil bumi na pohara jasa. Dek naon atuh di Indonesia mah Masya Allah naon bae ge melak naon bae jadi melak awi jadi awi melak cikur jadi cikur. Emang aya di ditu lain di ditu mah ditu melak kacang jadi korma. Tuh Masya Allah ieu di urang mah pohara jasa kan dibayar. Buku hasil bumi di urang teh aya logam emas, aya logam perak, aya logam besi, perunggu. Eta bae ge jang mayar hutang. Pohara jasa. Encan kayu-kayu di Kalimantan. Encan batu bara dan lain-lain sebagainya. Balayah ka uyah balayah di urang. Datang ka urang lembur mah urang teu kudu make uyah mun nyayur teh cukup make cai kelek salaki bae geus cukup. Asin teh sarua bae. Mahmur jasa di urang. Nah, ilah mayyudlilillah ya jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah fala hadiyalah wa yadarhum. Ku Allah diantep deui fi tughyanihim ya'mahun. Ieu urang ningali bae kepemimpinan Jakarta mimpin geus pimenangeun jasa kan Ahok malantaran dukunganna kan pohara jasa sehingga urang boga perasaan kieu amat si negara kok ngeplot anu kos kararitu andai kata jadi nyana berarti pimpinan orang kafir kan kafir mah hese nyaritakeunana muludannya nama anti sanajan aya eta mangan sakadar pencitraan doang teu timbul tina cinta ka Kangjeng Nabi itu bandigulah muludan
jamuludan mah ieu mah rasa cinta ka Kangjeng Nabi ayeuna hadir di dinya ngan sakadar pencitraan naonan atuh rajaban jan teu nya nama salat jam moal eta cenah ngabangun eta mah ngabangun ge sakadar ngabangun lain timbul tina cinta atuh agak aju kuari nu mere penerangan ambualaya tapi kumaha wallahu alam lamun deuk dua mayyudlilillahu falahadiyalah kabelah dituna wa yadurhum ku Allah diantap fi tugyanihim ya'mahun deuk diterombang-ambingkeun ku Gusti Allah Jakarta aya dina tugyan geus tah bodoh tah mah kos kitu ikeur carita padahal mah ku Islam ge encan pugu bener tapi ulah kafir-kafir teh nya tuh nah ieu kiaina ge ngadukung kiaina ge loba nu ngadukung nah kitu keneh di unggal-unggal daerah hati-hati anu nginaheun abe urang mantap dipilihna dipimpinna anu bener jasa mah moal aya ieu moal bari mah moal cek jadi kesimpulan namaku permekah teh ku bangkawarana teu pernah mikir-mikirna dengan sakadar pitayeun doang teu pernah tafakur sehingga teu nyahoeun ka pangeran anu asli maka tuh pararehna dalam keadaan kafir bakalna nyana disiksa memang horenganan ku Gusti Allah disasarkeun sehingga diantepkeun terombang-ambing dina kalacutan baheula eta ku permekah atuh kuari kunaon aya di urang kuari naudzubillah min zalik nu mantak urang mohon ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia mah diamankeun ku Gusti Allah ditentremkeun ku Gusti Allah dinikmatkeun ku Gusti Allah sehingga orang bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap bi barokati umil Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin